matak bingung jalma nu tara daek ngaji, jalma nu hanteu ngajarkeun ilmu, bingung hirupna rek ka mana arahna nya. Tara daek ngadengikeun nasihat mustame teh nya, tara daek ngilu rutinan, tara daek ngadengikeun pengajian-pengajian, bingung hirupna rek ka mana. Palingan cukur tepikeun ka ngumpul dunia, palingan cukur nepikeun ka supaya budak urang teu baralangsak, urang neangan ayeuna harta keur 7 turunaneun meh teu ripuh budak urang. Palingan cukur tepi ka dinya cita-citana anu teu tara daek ngaji gitu. Mantakan nu ngaji mah nu ngaji ngajar ngaji gitu kan, tak eta mah hirupna ka arah terarah. Hirup terarah teh kieu, hirup terarah teh di akhiratna nu terarah. Bahkan di dunia ge secara dohiria katingalina jika nu teu terarah nya, jika nu teu terarah gitu cek ahli dunia mah gitu. Tapi di akhiratna anjeunna mikiran akhirat supaya terarah. Urang teh ka mana heula, urang teh bekalna baraha, urang teh ke bensin ayeuna kudu mahi baraha letereun di akhirat teh, bekeleun beas engke di akhirat teh baratoneun di pikiran, maka terarah hirupna teu nya. Henteu terarah sote katingali teu terarah sote ceuk ahli dunia. Dia hayang diparaban cenah ku kulhu lamun kawin jeung santri kan gitu karari tu wae guyona kan gitu ya, bisa berhak kulhu diparaban. Allah gitu Allah amajun la khairu fihim, teu aya kasayan eta maujud fihim dina sakirana itu jalma tegas mah tisalian jalma nu ngajar, tisalian jalma nu ngaji, la khairu fihim, teu aya kaalusan diana, tidak ada baiknya, teu aya kaalusan. Najan cek anjeunna sae mah kieu angger tara daek ngaji teu jeung elmuna mah nya, usaha teu jeung elmuna, gawe teu jeung elmuna, bersosial teu jeung elmuna gitu kan. Dahar sare itu ieu teu jeung elmuna teu jeung niatna angger la khairu fihim, teu aya ka sae, teu aya ka sae. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimni ilman afqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqni fahman a'lamu bihi kaifa unajika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqni fahman nabiyyi wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimni bi nuril fahmi wa akhrijni min dhulumatil wahmi waftah li abwaaba rahmatika wansur alayya hikmataka ya arhamar rahimin. Allahumma istaudatuka ma'allamtani farduluhu ilayya idha jadi ilaihi wa la tunsini ya rabbal alamin. Allahumma qulubana binuri hidayatika
kama nawwartal arda binuri samsika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Kalamun qadimun la yumallu sama'un tanazaha qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi astafi min kulli da'i wa nuru dalilul liqalbi dajali wa hayrati ya Rabbi mati'ni bisirri hurufi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqalati aliyun azimun ya afu alimun alimun fa'alimni uluma bima wad dengan niatannya Allah ngalakonan parentana kaduana niat mican gabodohan awak bedi supaya jantan selamat dunia akhirat katiluna montos timun niat bade dilakonan ku sorangan sareng sadaya rerencangan kaopatna niat ngas ngairup-irup agamina kanjeng Nabi utusan ilahi Rabbi asilana wala tu'asir alaina fil ilmi wa dini wa dunya wal akhirah do pangeran abdi mugi Gusti ngagampilkeun sareng mugi Gusti ulah sampe ngahesekeun dina milari ilmu sinareng jalan ibadah pikeun di dunyana sumawana akhiratna
Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Syai'u lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina. Summa ila arwahi jamil awliyaillahi ta'ala min masyariqil ardi ila maghribiha fi bariha wa bariha min yamini ila shimaliha wa khususan ila darati jantal qadar jalani qadar masjid. Summa ila arwahi jamil mu'allifil kutub yang musannifiyah Muhammad bin Muhammad. Min usulihim wa furihim wa silsilatihim wa la akhidina minhum syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina min sumila abaina wa ummatina wa jadina wa muallimina wa ikhwanina wa syaikhinina khususan wa khususan من وصل مغرم سلسلاتهم ولا أكدن منهم غفر الله ذنوبنا وذنوب من سطر عيبنا وعيبا. ثم إلى رأي جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وخصوصا جميع حاجاتنا.
syayulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bidaraini amin ya Allah ya rabbal alamin. Parantos ngendikannya tanda pangarsama ma'ajangan musanib kersana Syekhul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ya orang doakan mudah-mudahan beliau selalu aidina rahmatna Allah subhanahu wa ta'ala. Oge orang anu ngaoskeun ieu kitab mudah-mudahan orang sadayana dipaparinan ilmu nu bermanfaat, dipaparinan ilmu nu barokah, dipaparinan taufik sareng hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sareng parantos ngadausa ba'dul hukama'i sawarena pirang-pirang ahli hikmah. Ini kana lapad ini saesuna kaula la arhamu eta henteu karunya kaula rijalan ke pirang-pirang lalaki. Karahmati teu karunya kana sapertikeun karunyana kaula li adir rajulaini kana salah sayjina dua lalaki. Rajulinya eta kaijina jalma yatlubu anu mardi si rajul al-ilma kana ilmu wala pamujeng teu pahameun isi rajul kana itu ilmu wa rajulin jeung kaduana lalaki apa mu anu paham ieu si rajul al-ilma kana ilmu wala yatlubu jeung teu daek neangan isi rajul ka itu ma ka itu ilmu teh. Saur sapalihna badul hukama ahli hikmah ahli ilmu kieu inilah arhamu rijalan karahmati li ahadir rajulaini bahwasana abdi teh nya ka sakabeh jelema ge nya ngan mang nyaahkeun pisan kadua jalma nu ieu mang karunyakeun pisan kadua jalma nu ieu. Mana cenah kahiji rajulin yatlubul ilma wa la yafhamu karunya teh jalma nu daek neangan ilmu nu betah neangan ilmu agama nu betah di pesantren tapi tara daek wae pahameun teu pahameun teu dibere pintu paham ku Allah teh tapi betah di pesantren matak aya nu di pesantren teh 10 tahun tapi can bisa maca kitab-kitab bacaan ayah mangkarunyakeun mangkarunyakeun dina segi kebaikan nya mangkarunyakeun ya Allah mang puluh tahun tapi kitab teu kabaca naon mang puluh tahun tapi kitab teu keun wae kapaham ku anjeunna karunya ya Allah aya eta teh aya nya dan teu sajayana jelema sama matakan patokan pesantren lain kumaha pesantrenna tapi kumaha urangna kade nanaon tong nyalakeun pesantren nanaon tong nyalakeun pesantren kumaha urangna hiji kadua mangkarunyakeun teh ka jalma nu kieu wa rajulin yafhamul ilma wa la yatlubuhu jalma anu bisa maham kana ilmu tapi teu daek nyangan ilmuna ya modelkeun jalma nu pinter mahamna nalarna puguh pahamna jago pinter itu tapi teu betaheun di pesantrenna aya eta oge karunya cenah mang nyaahkeun
ku pahamna teh mangnyaahkeun teu diteruskeun pesantrenna. Itu mangnyaahkeun ya. Neangan ilmuna gitu kan. Mangnyaahkeun. Berarti ieu mah mangnyaahkeun dina segi kejelekan ya. Nu kahiji mangnyaahkeun ka jalma anu daek neangan ilmu tapi teu paham wae nya ya Allah karunya. Gitu. Kadua, jalma anu tara daek jalma anu pinter nu paham kana ilmu tapi teu daek neangan ilmuna. Karunya di kitu. Nya sok aya nya nu pinter teh jelema teh yo paham kana segi ilmu gitu. Tapi teu daek neanganana, teu daek neangan ilmu agamana gitu, teu daekeun. Tapi jago pahamna pinter, tapi teu daek neangan ilmu. Teu daek pesantrenna teu betah. Tak cenah aya di hiji pesantren, nya pesantren Al-Musri kitu cenah ngomongna teh. Anu bertahan di Al-Musri mah cenah lain nu kuat, lain nu pinter, lain nu jago pahamna, jago nalar itu, tapi nu kuat. Itu. Ya. Nah, akhirnya berarti nu beruntung mana? Nu paham ilmu tur daek neangan ilmu eta. Nu mantep kacida nya. Insyaallah. Wa qala sareng parantos ngadaosa Abu Darda radhiyallahu anhu kana lapad la ana ta'allamu pastina rieun belajar kaula masalatan kana hiji masalah habu eta leuwih dipikar resep ilaya mungguing kaula min qiyami lailatin tinimbang salat sunat sapeupeting saur Abu Darda kecinta ilmu tah kulama resepan keneh ngaji tibatan salat sunat ti peuting sapeupeting bari teu ngaji kade nya apalagi ngaji resep salat sunat ti sapeupeting resep apalagi eta ieu mah dina pada kula malu resep ngaji sama salah we sama salah sahadis atau sabab atau pasal gitu kan. Ya Allah lebih dipikir resep kuku ya. Mata ilmu mah unggul mulia kuda jeung himar lebih unggul kuda pajero jeung Avanza lebih unggul pajero tuh gitu kan. Pajero jeung Lamborghini lebih unggul Lamborghini. Nah can pernah ningalinya mungkin gua. Gitu. Kepinggan. Pajero jeung Avanza lebih unggul Avanza. Berarti eta Pajero unggulna mutlak teu. Henteu. Unggulna dina segi harga ya jeung Avanza gitu kan dina segi bentukna keren itu ya. Tapi lamun eta Pajero disandingkeun jeung Lamborghini lebih unggul Lamborghini berarti eleh keneh unggulna berarti unggulna henteu mutlak ilmu mah unggulna mutlak sok rek disandingkeun jeung mana mutlak ilmu unggul mutlak gitu. Tapi nu jadi anehna nah bet tidak neangan ilmu nah bet kabitan neangan ilmu agama ya gitu. Allah tah engke di ditu dina fi sawahidil aqliyah ke orang didinya diaji supaya kaharti ku otakna kan jalma-jalma nu teu percaya hadis nu teu percaya unggulan keneh harta unggulan keneh pangkat daripada ilmu nya seakan-akan kan gitu nya ku zaman ayeuna mending ilmu mending harta dicokot ilmu pandeuri nya teu tong beurening diagepkeun harta jeung ilmu sok maksudna ilmu doang naon ilmu jeung harta diagepkeun atuh harta gitu kan. Apalagi lamun diagepkeun ilmu unggul embungeun angger. Gitu kan? Zaman ayeuna embungeun.
Sabab naon? Teu kaharti ku otakna. Teu ka tepi pemahamanana tentang ilmu unggul teh belah mana unggulna. Matakan ke Imam Ghazali ke bakal dibahas dina fi sawahidil aqliyah tosbab ngajar. Tosbab padilah ngajar. Nya ti kamari-kamari cenah ngunggulkeun ilmu we ilmu. Ngunggulkeun nu ngaji we nu ngaji. Ngunggulkeun nu ngajar we nu ngajar. Nu lain mun itu diunggulkeun ke sina kaharti ku otakna. Fi sawahidil aqliyah ke didinya orang bahas. So, kira-kira unggulan mana? Ayo. Gitu. Keur masarkeun ilmu ya Imam Ghazali gitu. Keur masarkeun sina mareuli ilmu sina daek nareangan ilmu matak dipasarkeun ke Imam Ghazali diiklankeun begitu indah iklan. Kan insyaallah. Terus tah kula mah cenah leuwih resep belajar hiji masalah tinimbang salat sapeupeting. Salat sunat sapeupeting. Wa qala sareng ngadawu Abu Darda aidon deui kana lapad al alimu rijal manu berilmu ulama na pengajarna berarti wal muta'allimu jeung jalma nu daek ngaji syarikani eta teh rurumbungan duanana fil khairi dina kaalusan jalma di dunia ieu nu aya kaalusan ngan saukur alim jeung muta'allim jalma nu di dunia ieu nu aya dina kasayan Allah ngan saukur aya di jalma nu alim jeung muta'allim jalma nu daek ngajarkeun ilmu jalma jeung daek anu belajar ilmu wan wasairun nasi hamajun jeung ari sasesa na jalma-jalma hamajun eta teh barodo tegasna mah kurang aturan di jero hirupna teu aya aturan matak bingung jalma nu tara daek ngaji jalma nu hanteu ngajarkeun ilmu bingung hirupna rek ka mana arahna nya tara daek ngadengikeun nasihat mustami teh nya tara daek ngilu rutinan, tara daek ngadengikeun pengajian-pengajian bingung hirupna di ka mana. Palingan cukur tepikeun ka ngumpul dunia. Palingan cukur nepikeun ka supaya budak urang teu baralangsak. Urang neangan ayeuna harta keur 7 turunaneun. Meter ripuh budak urang. Palingan cukur tepi ka dinya cita-citana ainu teu tara daek ngaji. Gitu. Mantakan nu ngaji mah nu ngaji nu ngajar ngaji gitu kan kata mah hirupna ka arah terarah hirup terarah teh kieu hirup terarah teh di akhiratna nu terarah bahkan di dunia ge secara dohiria katingalina jiga nu teu terarah nya jiga nu teu terarah gitu cek ahli dunia mah gitu tapi di akhiratna anjeunna mikiran akhirat supaya terarah urang teh ka mana heula urang teh bekelna baraha urang teh ke bensin aya kudu mahi baraha letereun di akhirat teh bekeleun beas engke di akhirat teh baratoneun di pikiran maka terarah hirupna teu nya henteu terarah sote kan tingali teu terarah sote ceuk ahli dunia dia hayang diparaban cenah ku kulhu lamun kawin jeung santri kan kitu karari tu wae guyona kan gitu ya bisa berhak dulu di paraban Allah ya. Gitu Allah hamajun la khairu fihim teu aya kasayan eta maujud fihim dina sakirana itu jalma tegas mah tisalian jalma nu ngajar tisalian jalma nu ngaji la khairu fihim teu aya kaalusan diana tidak ada baiknya teu aya kaalusan najan cek anjeuna said mah kieu angger tara daek ngaji teu jeung ilmu nama nya usaha teu jeung ilmuna gawe teu jeung ilmuna bersosial teu jeung ilmuna gitu kan dahar sare itu ieu teu jeung ilmuna teu jeung niatna angger la khairu fihim teu aya ka sae teu aya ka sae mang mun kitu-kitu teuing sih keur ngaji padilatu ta'alum meh daraek ngaji lamun abdi ngaji padilatu sakola mah ke bakal daraik sakola gitu ke deui ke ngabahas padilah sakola padilah kuliah gitu kan padilah damel gitu iya mah keur ngaji padilah ngaji
Terus ya, jadi suatu keniscayaan cenah kitu. Cek rencangan mah suatu keniscayaan kikituan teh. Bukan berarti menjelekkan sekolah. Bukan berarti menjelekkan perkuliahan. Bukan berarti menjelekkan pendidikan non pesantren. Bukan. Gitu. Iya mah keur nyaritakeun kaunggulan ngaji. Ya, bukan menjelekkan loh, tapi kaunggulan. Keur nyaritakeun kaunggulan ngaji nu ngaran kaunggulan. Ya, nu ngaran kaunggulan. Ya, unggul mana Apanca jeung Pajero? Pajero. Apakah ngerendahkeun Apanca? Henteu. Kartos. Tak kitu deui. Ya. Urang teh ngunggul-ngunggul Pajero bukan berarti Apanca teh goreng. Ya. Gitu. Terus wa qala sareng ngadauh Abu Darda aidon deukun kana lapad kun kudu jadi anjeun aliman, kudu bukti anjeun aliman eta jalma nu berilmu tegasna alim. Ya nu ngajarna. Au muta'alliman atawa kudu bukti anjeun eta jalma anu daek ngaji. Au mustami'an atawa kudu bukti anjeun eta jadi jalma nu ngadengikeun nu ngaji. Wala takun jeung ulah jadi anjeun arabi'a eta jadi jalma nu kaopat. Naon jalma nu kaopat? Teu alim, teu muta'alim, teu mustami. Ya. Ngajar embung, ngaji embung, ngadengikeun nu ngaji embung. Tong jadi jalma nu kaopat. Naon? Fatahlak tah bakal ruksak anjeun. Kartos. Berarti orang bersyukur dibere taufik hidayah ku Allah daek ngaji, daek ngadengikeun nu ngaji, daek ngadengikeun pepatah, daek ngadengikeun nasihat, gitu kan. Ya, najan urang sasibuk-sibukna urang damel, sasibuk-sibukna urang ieu ngaji kudu aya dina sapoe jadikeun wirid ngaji kudu aya. Mangda eueuh nu ngajarna tiap hari ngaji mah nah hape. Ngan wayahna tiap mingguan kudu aya. Ngan wayahna tiap rutin kudu aya. Entong kieu cek aya gigi cenah ngaji teh na online na hape we. Ai ngaji mingguan teu? Ai ngaji rutinan teu? Salah eta mah. Salah. Terus kumaha cenah urang teh kedah ngajar lamun teu bisa ngajar jadi jalma nu diajar lamun teu daek diajar jadi jalma mustame nu ngadengikeun kaopatna padahal aya tah nya aya nu khomis ulah nu ka khomis kaopatna cenah cing daek jadi naon lamun teu daek mustame atuh nu cinta ka ulama tah eta muhib. Karena kayak kalima ulah jadi jalma nu kalima. Henteu daek jadi nu opatna ieu. Kartas. Emang dan naonan cenah rek ngajar ngaji rek nu mustame rek ngaji disambut. Heuh ke rasakeun akhirat. Rasakeun akhirat sok. Ya. Terus. Matak tong ngagugu ka hoream. Ya horeaman mana urang ceceurikan ke di akhirat langsa. Ayo. Horeaman mana? Mending hoream di dunia daripada urang nana langsaan ceceurikan di akhirat teu ditolongan-tolongan acan. Sok ayo. Cek nu boga akal, nu aktif akalna rek ngalah hirup di dunia apa di akhirat. Rek ngalah salamet di dunia apa di akhirat. Cek nu boga otak cek nu boga akal. Akhirat nyata tapi ya tapi gitu matakan aya nu ngaranna riyadhah latihan nya entong ngagugu ka horea terus wa qala sareng ngadausa Imam Atha majlisu ilmin ari majelis ilmu yukapiru eta ngiparatan dosa ieu hiji majelis ilmu sab'ina kana 70 naonana majelisan
majelisna nu tetep min majalisil lahwi tina pirang-pirang tempat perkumpulan sia-sia. Urang ngaji ka majelis ilmu, ka pengajian datang sakali eta ngiparatan dosa, eta ngahapus dosa urang 70 perkumpulan sia-sia. Coba isbarat kali kumpul mah. Ya, ku sakali daek ngaji ke pengajian kahapus 70 dosa. 70 dosa perkumpulan anu sia-sia di jerona naon? Hayo lawin heureui heureuyan dosa teu? Leuwih dosa deui lawin mah berarti di jerona eueuh ngomongkeun batur. Berarti lamun urang perkumpulan jeung batur bermajelis jeung nu ngomongkeun batur berarti eta mah lain majalis lahwi deui. Nya, majalis dambi perkumpulan dosa eta mah berarti lain nu ieu. Berarti eta mah teu bisa kahapus ku sakali ngaji mah. Ieu mah heureuyan main gambar. Bare eta nya main koleksi. Dosa teu? Henteu kan biasa eta mah nya. Bahasa kasarna mubah. Ngan lamun teu pikeun kaninggalkeun salat karak. Jadi dosa. Ieu mah main koleksi gitu kan. Ieu menurut pikirna kan teu aya manfaatna biasa saja kan. Mubah teh ya, pagawean mubah. Tah ngapus nu kitu 70. Lamun perkumpulan ngagibah hayo. Perkumpulan ngomongkeun batur hayo. Nya eta mah teu bisa dikiparatan ku sakali hadirna orang di majelis ilmu teu. Lain nu eta lain. Hartos. Teras. Allah. Wa qala sareng ngadaosa Umar Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mautu alfi abidin ari maut na 1000 jalma nu tukang ibadah qaimil laili anu salat di peuting dina waktu peuting so iminari tur anu sok puasa dina waktu beurang ahwanu eta teh leuwih ringan min mauti alimin tinimbang mautna jalma nu berilmu basirin tur anu apaleun anu ningali bihalalillahi kana perkara anu dihalalkeun ku Gusti Allah warami jeung perkara anu diharamkeun ku Gusti Allah. Leuwih hampang teu berat teuing ditinggalkeun ku jalma nu tukang ibadah nu tengah peuting. Beratan kene ditinggalkeun ku ulama, ku guru-guru urang anu ngajarkeun urang, ngajarkeun ieu teh halal, ngajarkeun ieu teh haram, berat ditinggalkeun teh. Ngalaman mah ditinggalkeun guru beratna kumaha? Allah, sedih kabeh. Kertos asa hampa waktu asa bingung kudu rek ka mana ieu teh urang teh ka mana nya ketika guru urang duh ya Allah geus katurut guru teh nya akhlakna alus teladaneun urang nya kari-kari maot teu coba bandingkeun jeung anu tukang ibadah tapi teu ngajar tukang ibadah ahli masjid hampang. Leuwih hampangan mana? Gitu kan? Leuwih beratan mana? Sok rasakeun. Berarti saking naonna? Utamana meureun anjeunna diberatkeun papisah jeung ku batur teh asa berat papisah jeung anjeunna gara-gara naon anjeunna jadi mulia. Aya ilmuan. Cabut ilmuna mulia moal. Apal ge moal jigana turut ge moal jigana diceungceurikan ge moal jigana lamun moal nya teh leres teh teh kitu berarti ilmu kacida moal tapi kunaon teu daek we kabita neangan ilmu teh ya Allah kunaon da meureun urang mah hayangna teh balesan anu langsung beudakeun perduniaan nya gawe tek langsung menang duit teh. Ai ngaji malah ngalawarkeun
duit, bahkan teu meunang duit tah meureun urang mah gara-gara eta. Coba lamun ngaji langsung ganjaran ngabungkeuleuh kabeh moal bungkeur awe embung. Hayang ngaraji we tepikeun ka maotna. Kajen teuing lapar ngaji. Nya teu. Kajen teuing boga baju hiji ngaji. Henteu. Bahasa kasar kajen teuing cicing di kolong jembatan tapi ngaji. Bungeun daek nangan bungeun. Lamun ganjaran dibung keuleukeun. Masya Allah. Mudah-mudahan orang sadayana dibukakeun mata hatena, diberi taufik hidayah ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya. Sok tarepkeun hate ngaji saumur hirup. Ngaji nu kudu semangat. Utamakeun ngaji. Eueuh deui hirup nu salamet dina zaman ayeuna engku ngaji, iwal ti ku ngaji. Loba nu nyarios kitu. Ulama-ulama. Bahkan cek kamari Imam Ghazali kan gitu nyarios. Zaman ayeuna gitu kan. Eueuh deui nu paling salamet nyaeta ngaji. Hartos. Terus waqala sareng ngadausa Syafi'i Imam Syafi'i radhiyallahu anhu talabul ilmi ari neangan ilmu afdalu eta leuwih afdal minan nafilati tinimbang salat sunat. Jangan ilmu naon? Ilmu nu matak bisa ngadeketkeun urang ka Gusti Allah. Mana ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Ayo. Ilmu Quran hadis. Tuh, sok jangan ilmu. Supaya orang bisa balik deui ka Gusti Allah. Ya. Leuwih afdal, leuwih unggul tinimbang salat sunnah. Terus wa qala sareng ngadawu sa Ibnu Abdul Hakami, Imam Ibnu Abdul Hakam rahimahullah, kana lapad kungtu kabuktian kaula ingda malikin neta tetap disandingin Imam Malik akrau bari maca kaula alaihi kaitu Imam Malik maca ilmu kana hiji ilmu pada qala tuluy asub naon adur waktu duhur pajama tuluy ngumpulkeun kaula al kutuba kana pirang-pirang kitab liusolli lantaran rek salat sunat lantaran rek salat kaula paqala maka ngadauh ieu Imam Malik ya hadahe Ibnu Abdul Hakam ieu maladi henteu ari perkara kumtana buk anu nangtung anjeun ilai ka itu ladi bi afdal tetep kalawan leuwih afdal mimma tinimbang perkara kumtanu kabuktian anjeun pi eta tetep dina itu ladi ida sohat gitu sote di mana-mana bener naon aniatu niatna tuh ieu saking mulyana ngaji nya nah nalika keur maca Ibnu Abdul Hakam keur maca kitab keur ngaji lah ka Imam Malik terendeung adan weureunya tutupan kitabna teh tok kana tas-taskeun weureunya lamun teh aya tas arek ka mana kan can beres ngajina oge arek salat kepingin rek salat. Hei, maneh nangtung karena rek salat jeung maneh diuk di dieu karena rek ngaji leuwih afdal keneh maneh diuk di dieu karena rek ngaji. Lamun teh memang bener niat maneh ngaji rek naon. Coba. Disandingkeun lagi jeung salat. Hayo. Abdi mah rek beberes moal ngaji deui. Gitu kan. Rek ngaji. Nah, moal ngaji itu ieu. Heueuh da bade damel kan meureun aya keur emam mah. Kan meureun aya keur eueut mah kan kira aya meureun keur persiapan itu ieu mah. Enya aya keneh. Afdal mana? Coba ya. Ieu dibandingkeun lagi jeung salat. Lain jeung damel deui, lain jeung ulin deui. Lain jeung kepentingan nu lain deui jeung salat oge tinggal. Lebih afdal ngaji lamun teh mah bener niat. Coba eta ya Allah. Ya. Matakan jigana teh lamun eureun ngaji. Lamun eureun ngajarna urang teh sarua jeung mutuskeun jihad we jigana teh kitu.
sarua jenggis teu berakal pisan ya Allah. Coba eta. Dibandingkeun lagi jeung tak ieu teh sok hadis ieu teh cing maksudna perkataan ieu teh cing jadi ngajadikeun yakin ka urang teh. Bahwasana ngaji teh emang bener-bener manfaat dunia akhirat. Bener-bener bakal nolongan urang di akhirat. Cing ngajadikeun yakin nah hate. Urang ngaji teh lain ngan saukur ngaji. Tapi keyakinan teu timbul-timbul aya naon di urang. Berarti niat urang ngaji teh naon? Eta telaah deui gitu. Ya, niat-niat ngaji teh anu ku urang sok nadomkeun. Terus wa qala sareng parantos ngadausa Abu Darda radhiyallahu anhu. Jadi gitu. Alus nama urang damel teh, urang usaha teh keur supaya ngalancarkeun urang daek ngaji kuduna kitu. Entong ngajadikeun poho kana ngaji, entong ngajadikeun urang tinggalin kana ngaji. Ya. Entong tepikeun ka kituna urang. Gitu. Setidakna sapoe sakal kudu aya. Ya, urang neangan dunia teh keur pibekeleun ibadah, urang neangan dunia teh keur pibekeleun ke di akhirat. Eta karak dunia nah hade, neangan dunia nah hade. Ngan rata-rata sok ti soledat ketika urang neangan dunia teh sok kaleulewihan. Kaleulewihan dina niat. Ya, geus beunang ibadah hare-hare. Geus beunang duniana teu aya peningkatan keur pi akhirateun teu aya peningkatan. Ya, atuh rugi. Rugi. Ya. Ngaji urang ngaji terus. Ya. Dina pada rek damelna, rek usahana, boga bisnisna, nya itu ieu. Tah niatan keur ibadah. Niatan urang gawe teh moal ninggalkeun ibadah urang. Niatanna gitu. Ya. Tong malah ngajadikeun males urang karena ibadah. Berarti aya naon dina gawena. Gitu. Tidinya orang kudu pinter-pinter. Gitu. Ya. Mantak sok aya nu ngarobah ka seseorang mah dina mimitina gawe wah ibadah teh getol gitu tah. Kari-kari gawe C, penghasilan gede tapi ibadah jadi kelewatan itu iya. Berarti menurut pandangan keagamaan eta kurang hade. Teu alus. Ya. Terus gitu ya. Jadi damal usaha bisnis oge tong mengesampingkan akhirat pibekeleun akhirat urang. Kewajiban urang diciptakeun ku Gusti Allah teh illa liya budun. Berarti sagalana kudu keur liya budun, sagalana kudu keur liya budun. Ya. Urang ngalangkah rek usaha keur liya budun. Urang ngalangkah gawe neangan duit keur liya budun. Keur ibadah. Kumaha carana keur ibadah? Nganapakahan orang kali, nganapakahan istri, gitu kan, keur emam supaya orang kuat ibadah, keur anu kan hade dina pada bisnis dina gawena oge nya teu kitu. Ke aya dina jilid 2 ku Imam Ghazali dijelaskeun adabul kasbi, adaban tata cara urang gawe, tata cara urang usaha aya. Imam Ghazali dijelaskan. Cuk saha gawe teh ulah henteu. Da dititah gawe mah tuh ku Kanjeng, dititah gawe mah ku Gusti Allah ge dititah. Kitu. Ngan niatna beureun urang teh kudu ngaji heula tentang niat gawena. Naon? Nya niat usaha bisnisna itu ieu. Teh kitu. Nya nu intina mah naon ngaji teh ulah pegat. Sok kupingkeun nasihat-nasihat para guru-guru urang teh misalkan. Terus wa qala sareng ngadausa Abu Darda radhiyallahu anhu man arisaning kana lapad man arisaning we jalma roa eta nekadkeun atau berpendapat isiman annal gudua kana yen saestuna
berangkat isuk-isuk atau berangkat ila talabil ilmi kana neangan ilmu laisa eta henteu eta lain ieu gudu bijadin eta jihad faqadna qasatanya tanah kurang siman piroi dina pamikiran siman waqlihi jeung dina akalna itu si iman teh. Saur Abu Darda, jalma anu bertekadan, jalma anu ngayakinkeun bertekadan bahwasana jalma anu isuk-isuk atawa irawae neangan ilmu eta lain jihad. Nanaonan maneh ngaji. Nanaonan maneh pesantren. Nanaonan maneh cenah ngaji. Ngasilkeun duit moal nya. Ngabuang-buang waktu nu aya. Nya diamalkeun tara cenah itu ieu. Ayo lain jihad nu kitu mah cenah, lain jihad. Faqad naqasa piraihi wa aqlihi, kurang akalna. Oh berarti eta jalma nu gelo teh gitu. Jalma nu gelo teh ngayakinkeun bahwasana ngaji teh goreng. Ngaji teh cenah lain jihad, lain berjuang, lain perang cenah. Ceuk saha ngaji lain jihad. Jihad nahan katunduh. Gitu. Nya. Jihad. Nya, jihad ngaji teh atuh tos kegiatannya itu ngaji daek ngaji jihad eta teh tunduh kuduna lamun ngagugu ka tunduh sare ngan untungna teh sarena tempat pengajian jihad gene lah teh naon nya ngajianna bari sare gitu. Nya jalma anu ngayakinkeun di jero-jerona mah jalma anu ngayakinkeun neangan harta neangan kapangkatan leuwih unggul tinimbang neangan ilmu faqadna qasa piraihi wa aqli. Kurang akal tah eta jelema gelo teh kitu tah. Jelema gelo teh jelema edan teh nu kitu. Anu ngayakinkeun neangan harta leuwih afdol tinimbang neangan ilmu. Neangan kapangkatan leuwih hade, leuwih alus tinimbang neangan ilmu. Faqadna qasa piraihi wa aqlihi. Kurang akal teh eta zaman kitu tah. Jalma edan teh nu kitu. Nu nekadkeun hatena yakin sayakin-yakinna ngaji paling belakang, harta paling depan. Pangkat paling depan. Nya? Ayo naon deui? Keduniaan, kekayaan yang paling depan, ngaji pinggir. Naon ngaji? Teu ngasilkeun duit. Naon ngaji? Teu matak beunghar. Tah jalma nu kitu teh jalma edan. Ya. Jadi jalma edan teh lain anu di naon teh? Di penjara, di ubaran. Lain eta sebenarnya jalma edan teh nya. Jalma edan teh eta, jalma nu boga kayakinan neangan ilmu teh handap. Ya. Leuwih unggul harta tinimbang ilmu, leuwih unggul pangkat tinimbang ilmu. Eta jalma edan sebutna. Cek saha? Cek Abu Darda sana cek abdi tong nyalakeun abdinya. Mangga salahkeun ka? Saha? Abu Darda mangga salahkeun eta maka abdi. Abdi mah ngan cakur mang macakeun gade. Ngan cakur mang macakeun. Kartos. Fadilatut ta'lim. Selanjutnya engke minggu depan orang ngaji padilahna keunggulan jalma nu ngajar ilmu. Nu daek ngajarkeun ilmu najan ikro alip-alipan gitu kan najan teu diburuhan entong najan teu diburuhan lamun diburuhan atuh kagantian ku buruhan atuh nya tong urang mah cing ikhlas ngajarkeun urang teh berjuang Kanjeng Nabi ge jihad juga digaji itu henteu ya, digajina ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Tong ngarepkeun gaji, tong ngarepkeun pamere. Yang penting urang ieu tinggal padilatut taklim. Eta ganjaran anu ku urang. Hayu tagih mah tang engke ganjaranna naon nu disebutkeun. Ta eta sok tagih, sok harepkeun ka Allah. Ya. Tong dihap, ya Allah mugi-mugi ganjaran ngaji urang, tong dihapus ku kasombongan urang. Sok doana kitu. Ya. Mudah-mudahan cing ngajadikeun bekal urang ngajar barudak ikhlas teh cing ngajadikeun bekal di akhirateun urang kurang dicokot di akhirat. Tapi lamun ku urang ngajar ngaji budak alip-alipan geus oma dina hatena aya nya sekian ngaji merep nyaharepkeun pamere itu ieu teang jaga di akhirat moal panggih ganjaran ngaji moal panggih
Sabab naon ditukeran ku duit nu hina. Lamun orang teh mah tom mak ngarepkeun pamere ti batur. Awas. Nya. Tong kieu biasana nu ngarumas mah kitu. Atuh cing sadar-sadar atuh da guru ge sarua atuh. Cing inget cing nyadar atuh cing hideng da guru teh teu gawe. Da guru ge daharna lain jeung batu jeung pasir atuh. Gitu. Ya. Kadang eta teh sok aya muncul ti anu ngajar. Padahal ngomong gitu teh teu pantes sama sekali. Teu pantes. Nya, teu pantes keur naon? Teu pantes. Teu. Nya. Tong digitukeun nya. Allah cing ikhlas lillahi ta'ala. Khalas. Ya, liya bud tuh niatan ibadah. Niatan ibadah. Keur mah salat sunat kedul atuh. Keur mah salat sunat anu salat sunat kedul geus ngajar ngaji barudak. Nya teh kitu. Ya Allah ya Rabbi. Saumur hirup ngaji aja ngajar cing saumur hirup eta. Tekad geuna hate urang. Najan rintangan nya ti ditu ti dieu tong eureun nya padahal tu taklim wallahu alam bisawab bila daratana bil musafa rasulullah al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك رب انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا wa qarabati lana fi dinina tawassalna bitalumin tawassalna bitanimin antarzuqanal wasi'a wa antarzuqanal man sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmadal mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ala alihi wa sahbihi ajmain.